Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dinten ayeuna simkuring baris medar hiji dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Onyet. Pamirsa carios ieu diropea di rubrik Carita Misteri Mangle kenging seratan Ruli Nurmansyah. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda locengan. Saparos teu nya kolongan waktos mangga urang ngawitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Onyet. Rumasa rada tamlar, rumasa indit poek datang poek, kitu teh pada hayang gawe suhud. Kang Cacah ngahuleng, diuk dina kursi di hareupeun imah, bari ngarasakeun hawa tiis isuk-isuk. Jol pamajikanana diuk gieureunana, Kang, tong diemutan teuing atuh. Namina ge budak can gaduh wiwaha. Kang Cacah ukur ngareret ka pamajikanana, terus neuteup ka jauhna. Jung nangtung babatek awak, Kang Cacah nitah pamajikanana nyokot sapatu olahraga. Kang Cacah ngajig-jrig olahraga lumpatan di jalan komplek imahna. Bari lumpat telaunan, pikiranana uleng. Nyada lain teu ngarti ka budak. Bener budak mah can boga wiwaha. Komo ieu kakara umur 3 tahun. 3 tahun ge can peteg. Balita kasupna ge. Kabisana kakara diajar ngomong capetang. Lumpatan di imah dua rawel kana naon bae nu bisa dirawel. Ngarti pisan. Budak mah can boga wiwaha. Moal kitu mun diomongan ku biamah atawa dising-sieunnan ku biamah. Asa mustahil mun nepi ka kitu. Najan nya biamah teh ukur barega di imah, asa pamohalan nepi ka kudu ngomongan budak nu teu paruguh mah. Jeung ongkoh pan budak mah can boga wiwaha. Kang Cacah teh boga budak 3. Cikal mah awewe geus kelas 2 SMP. Pangais bungsu ge awewe kakara kelas 5 SD. Ari nu bungsu lalaki, umurna kakara arek nincak 4 tahun. Tadina mah ngarasa cukup boga anak 2 we ngan hayang lalaki. Kahayangna teh diparengkeun borojol nu bungsu matak umurna ge rada ganyor jeung lanceukna. Karasa bagia hirup teh karir di pagawean rekel najan kakara kabag di salah sahiji OPD. Pamajikan bageur, barudak sehat, ngarasa tanggung jawab ke keluarga. Nepi ka gawe toh-tohan, indit subuh datang peuting teh nyaan. Urusan rumah tangga mah sagemblengna ku pamajikan. Da teu digawe kantoran, aya kagiatan mah kitu we kagiatan jeung tatangga sa-RT atawa sa-RW. Osok rajin gitu kegiatan ibu-ibu di kantor Kang Cacah lantaran boga si bungsu leutik keneh. Nya neangan nu bantu nu kapeto teh biamah urang Ciawi Tasik godalan pasantren di Sukapancar. Awewe tengah tubuh segala bisa jeung rapekan. Pamajikan Kang Cacah kacida nyaheunana ka biamah teh. Malah geus teu dianggap badega, tapi dianggap kolotna. Nepi ka barudak ge dititah nyebut nin, nenehna tina nini. Kang Cacah ngemprit lumpat ngurulingan taman di komplek imahna. Mimiti mah hayang ngajak si bungsu bari ngasuh lumpatan teh. Tapi budak magol embungeun dipaksa ge kalah ceurik.
bari montel ka indungna. Hate Kang Cacah asa digerihan, rumasa ari kitu mah tamlar ka budak. Budak teh terapisan nyebut ayah. Dak kitu dibasakeunana di keluarga. Ka bapak nyebut ayah, ari ka indung nyebut ibu. Can kungsi Kang Cacah di geroan ayah kudu bungsu disaprak budak diajar ngomong. Tong boro di geroan, dalah di deketan ge budak teh ngadon murengked siga nu sieun. Panari batur mah budak lalaki jeung bapak teh sok sakitu rakatna. Gegelutan teh silih kelek-kelek teh ieu mah estu siga nu embung wawu. Tapi ari ka batur mah teu bauan. Malah ku batur mah sok disebut wanter. Atuh jeung lanceuk-lanceukna sakitu ruketna. Lucu mun geus nyebut teteh bari rada cadel teh. Kalanceuk nu panggedena sok menta dipanggambarkeun lauk emas atawa gurame da karesepna kana lauk cai. Mun dahar jeung lauk emas atawa gurame sok cacamuilan siga nu nikmat. Sadar kana karumasaan sok tamelar ka keluarga Kang Cacah ngarobah diri. Unggal poe pere sok ngusahakeun aya di imah. Ambih bisa babarengan jeung anak-anakna. Ngarobah kitu teh geus aya sababaraha bulan kaliwat. Ngan can kaciri aya hasilna, utamana ka budak nu bungsu. Cara poe Sabtu ayeuna bagja temen mun bisa olahraga bareng sakeluarga. Nungtun budak meuli surabi sisi jalan atawa meuli bubur hayam. Dahar sacarehakan bari gugonyakan sakalian mepes kesang. Keur Kang Cacah nyicrig leumpang gancang. Bari rada ngahegak, HP-na disada, tuluy ditembalan. Tong boro keur olahraga, dalah keur mandi ge, HP teh kudu we deukeut manehna. Assalamualaikum, Pak. Kadu teh tos dikintun 40 kilo, biasa ka Jalan Buah Batu. Cek nu telepon. Nuhun. Tong make istilah kadu atuh, bisi KPK apaleun. Ganti ku istilah gurame. Siapa? Asal proyekna nu sanes keuing deui ku abdi. Bisa diatur. Tos nya, nuhun. Cek Kang Cacah bari nutup HP-na. Kang Cacah leumpangna beuki gancang. Aya rasa bungangang bari nyusut kesang nu mimiti renung dina tarangna. Aya 2 kuriling deui mah, ngulilingan taman, terus mulang. Di hareupeun imahna leumpang rencepan da kadenge budak nu bungsu cicil keutekan. Sigana keur diheureyan ku lanceukna. Nyaan budak teh hegar, nyaan budak teh sapetang, nyaan budak teh sonagar. Kang Cacah teu kaampeuh hayang ngiluan kanu keur heureuy. Panto dibuka disakalikeun bari nyebut, "Ba." Angkanan mah budak teh rek tambah nyeleukeut teu, tapi kalah ngagoak tarik bari nyebut, Onyet. tuluy ngagabrug ka lanceukna siga nu sieun. Kang Cacah ngarengkog, tadina hayang heureuy jeung budak teh jadi celeumeut. Jep imah jempling, nu bungsu ngingsreuk. Torojol pemajikan Kang Cacah di dapur. Aya naon? Cenah. Eueuh nu ngajawab. Ngan budak we ngelenyeng ngagabrug ka indungna. Kang Cacah ngaleos, ucul-ucul baju olahraga, gebrus mandi, beres mandi tuluy saged ngaluarkeun mobil. Ngeguluyur teuing ka mana? Dina pikir Kang Cacah, nah budak teh nyebut onyet ka dirina. Naon atuh onyet teh? Monyet akang anu sok korupsi mah. Oh monyet, lanjut. Hampir tabuh 5 sore, Kang Cacah kakara mulang bari rebo ku bawaan. Aya buahan, aya lauk gurame, aya kueh jeung cocokan. Di imahna kasampak di amah keur ngajar ngaji ka barudak. Kitu we maca Quran. Nu bungsu ge milu sila andekak deukeut di amah. Make sarung leutik jeung dipeci bodas. Pantes budak teh jeung kasep deui. Kang Cacah ge ngilu
diuk dengan pemajikanana. Babawaan mah cul we namru di tengah imah. Bi amah geus biasa ngajar ngaji. Atuh kana buku umum ge dokoh. Pokna ge Maca mah naon we nu sae kanggo picontoeun, nu awon kanggo pieunteun. cek bi amah. Jeung ongkoh deui ku pamajikan Kang Cacah dipupujukeun pisan supaya barudak diajar ngaji bari ngadaguan waktuna magrib. Geus kabiasaan mun beres ngaji bi amah sok terus ngadongeng. Taralila paling ge saparapat jam. Miminengna nu didongengkeun teh monyet jeung kuya. Barang ngadenge rek ngadongeng deui teh budak mani emprak atoh sigana. Harita ge bi amah ngadongeng monyet jeung kuya. Monyet nginjem suling tulang maung nu kuya. Tapi teu dibikeun deui. Cek bi amah, Tah, urang mah teu kenging siga onyet, teu kenging hawek, teu kenging cilimit, teu kenging mak-mak mek-mek, teu kenging ngaku barang batur. Saur zaman ayeuna mah teu kenging korupsi. Margi eta teh haram. Komo upami meser tuangeun tina artos korupsi mah dipahing pisan. celengkeung teh budak nu bungsu ngomong. Hi, onyet, onyet. Bari nunjuk ka Kang Cacah. Terus budak teh malengos. Bari ngajebian kelanceukna. Lanceuk-lanceukna sareuri. Ari bi amah jeung indungna mah ngabetem we. Kang Cacah seuri maur. Peutingna sanggeus barudak sarare kadenge tinggi reneng obrolan salaki pamajikan. Nu kadenge teh omongan pamajikanana. Kang, urang candak hikmahna we da murang kalimah suci bersih kene bawa urang nu kirang wiwaha bilih urang kantos gaduh kalepatan boh saur agama boh dari gama. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.